Di lagi pokoknya mesti guris-guris itu. Jadi Sampai jalan satapak ngajuk juga hiji lemur teu karasa capenan sabab deukeut imahna boga kabogo deukeut eta karaos kacida oge mirasa cinta anu duaan disambung deui dilepas pegat rokok katinca. ay mana nyanyi teh sok nyerakeun saya dicarekan ku tukang anu nyieun laguna si teh suara peurah gitu juga ngebreo Itu dah. Siap. nya teh mantap gitu gitu di sini di sieu neng saha Alhamdulillah sehat. Upami abdi gede mah mah di dieu meureun di rumah sakit. mau dirawatnya oh. Neng teh kangen kan neng udah lama nggak ketemu nih neng kangen kan enggak Enggak. kamu mah jangan gitu atuh karena aku tuh cinta berat sama kamu jangan gitu kamu tuh jangan paksa Ya karena aku juga kan. iya perlu gitu ya si Ipeh jeung saha itu si Ipeh buka laki lain gitu ya mungkin si Ipeh buka deh udah tuh Anyun. udah tuh ya mau pulang dulu ya Iya, ya hati-hati tuh ya ya. di jalan. Assalamualaikum Amang. amang. Ih, kunci motor kemana? Kan digarekeun. Ini motornya ayah. Kan kunci dah hungkul, Mang. Emang bisa gitu neng? Kunci unggul? Ya bisa tuh, eta buktina kuncinya digadekeun bisa. Oh gitu neng. Emang bisa? Kamu bisa apa? Bisa memerin? Bahasa eta orang ngadaikeun itu tuh. Mobil anu odong-odong lebar ngejugruk gue di garasi. Mobil odong-odong mah nggak bisa digadekeun, Mang. Mun enak jadi kilo, karek. Oh, payu mah. Ayo, paling ditukaran jeung bawang. Ke bawang. Tapi mun kira-kira ka bawang beureum ditukerkeun mata odong-odong seberapa kilo entah. Teuing atuh, Mang. Kamanjang gitu. Tanya kan ke tukang bawang. Nanya ka Neng. Penasaran aing mah. Kita nyakeun siap aing ke tukang bawang tah. Jangan kita. alhamdulillah cager tapi mah Itu rek nanyakeun harga bawang sabaraha kira-kira aya nanya. nanyakeun ka di dieu mah teh apa Nya bisi we urang nanya kitu bisi dirinya apa harga bawang sabaraha kitu ayeuna. teuing atuh da urang malin tukang bawang nanyakeun ka urang Emang hate lajang nya. Ikeun ngobrol langsung bawang. lain ari di mah aya nu geulis eta saha budak saha asa karek nempel Oh anu bu panjang. heueuh Kita make kos hideung. heueuh eta saha geulis Di dinya mah di bawang beureum jol nanyakeun kalau urang sekenyana rambung pisan. eta saya asa karek geulis Tulisnya emang lagi tingali. Juga vokalis yo kangen band atuh mah kieu. lawannya juga medun Dina we awas mah kalau aya anjing. Dikeun akor jero dasar
yang menang ya bos. Berarti di kosong. Tapi ini Aku mau mati ya. ulah si Ale main menang. Oh, sih dia. Orang teh diteleponan. Iya. Ya ngobrol gitu. Kela. Aduh. Si dulu raya di dia. Kemana mah? Bola Lain si urangnya di dinya urang kulin teh wae gini kan. Oh, di daerah ka kota wae jadi teman. Iya geus ieu jarang panggil. Syukur. Kopi heula tuh. Kamu si Herang lah urang. Jarang sama Sampai di ditu motor diteundeun di ditu dah. padahal mau motor aku ketemu pada motor mah. Lah di kitu mah lamun urang bisa balik di lumpat di ditu era. Mau heula. Iya nu karek datang ditawarin kopi ada abing teh datang. Kan iya mulutna. Oh, iya. Sebenarnya dari tawaran. Iya kita tadi. Oh, syukur atuh. Ada ruang diumum di salah paham tengah bahas politik kali ini. Cuma pas main bola ya. Lah mah jauh. Sensitif. Lah mah jauh antara hiji dua tilu. Ieu mah ngabahas ieu sing teh sugan teh resep ngapur-pur kitu abi rek dengar. Resep. Ari ngapur teh pergi mulas. Nya. Ngapur. Meng bah, masa meng Meng bah. bah. Kemarin rame kok. Ai sugan teh dia menang tumpangan rek minta komisi. Iya mau rombongan kopi ya. Kan kade aing teh hati-hati. Lah, kumaha? Jadi ngobrol-ngobrol teh. Lah, urang teh sieun mah. Heeh, ada Urang melin di imah tuh. Nah, kok dia. Nanti balikan. Kali di jaro ngobrol teh tuh. Ah, hoream. Hese balik jaro mah. Jeung sieun jadi anak we jeung. Pertama tuh lain konsepna tuh. Masalah di jero mah tama rahasia keluarga tama pemajikan yang urang. Selalu rumah tangga tama bos. Ah, tengah teh abi mah. Tama 7 besar gigir. Komo si aboy mah ngarti. Moal tama. Oh, hek. Ira. Tong Gitu bahaya lah. ngabahas. Aduh. Urang kaget teh nah moal lila. Lain didinya bahasa tila teh lain butuh HP. HP nu urut cenah gini kan. Aya HP urut. Hayang Rek mah. Hayang sabaraha? Buka duitnya sabaraha. Buka 100. Atuh eta mah HP urut kaduruk beureun 100 mah. Didinya Bare ieu mah tawot teh. Ari Sugan teh menang sakit tuh Sugan teh. da bising we urang maculna tong sakitu teuing hargana. Sabaraha Ada mah 500 ka ditu halus. Nu bisa tiktokan di dinya. Bisa apa? Bisa itu kan segitu? Bisa, anu 500 mah Gitu. nilai anu gua agak otak gitu. Nah, keur viral enak terus. Tiktokan teh. Urang oge. Lain bejana di dinya butuh kapal helikopter cenah. Nah, dirinya apa tuh saha urang butuh. Ah, aja we netizen ka urang WA. Lain, bising aya we nu urut. Lain bener emang. Dunungan nu butuheun teh. Ai urut mah meureun aya minusan meureun, aya minusan eueuh. Aya minus pasti ngaran urut mah. Nah, emang minusna naon eta teh? Kapal helikopter urang bejakeun ka dunungan. Minusna mah teu pira. Sok pae di luhur. Aing, sugan aing. Bener we. Tenang, tong amak. Dinya ge tadi gadenya nawarkeun HP urut. Anu kadurut. Da urang mah geus ngutus atuh nawar. Udah, orang itu ngilu tengguna sarua tetangga ya. Mana, boy? Udah rusak gini. Tadi ya. Boy, iya boy, pangkurungan boy. Kopi ya tinju mana? Tadi ya makan sedikit tuh. Duk di dia kayak kaolot. Masalah teh. Nah, boy tiga nu pulang, tiga nu galau boy. Kunaon? Siga galau gitu ya. Apa sih Ipre? Ipre pipa. Heeh. Si Obreng. Ayeuna teh. Anjing apa? Kali kemarin itu jeung aing. Elek saingan. Bener. Elek saingan. Era aing ya. Si obleng eleh mah nya. Elek saingan gitu. Lumayus. Lamun heuh cekolot mah. Nan Eleh abar ya, Bo. Abar, heuh. Eleh abar. Pan si Obreng teh bebaturan aing. Udah. Apaleun kan si Ipre teh jeung aing. masalah cinta mah ada. Di lag-lag ku si eta. Masalah cinta mah ada. Aing kesel sarua aing teh balapan. galau ku si eta teh.
Ayeuna boy didinya hayang kumaha? Hah? Nyayangna masih ipih jeung aing deui we emang pada tadi lagi jeung aing aku jeung jadi jeung si Ompong Bener ku si Ompong. asli. Urang baheula ku si Ompong teh enak kejadian deui ku di dinya. Geus nu kitu mah. Mal balik jelema kitu mah. Si Ompong teh. Jadi ya cek tiluan ieu kumaha sarana ieu sik minta saran aboy kumaha ieu. Tah, kasih bos lah. Kasih bos geus saran gitu. Kumaha mang? Solusina Solusina gampang mungkin patalan gitu mah. urang pernah orang ngarasapkeun. Karunya. Gampang solusina mah. Tahu gampang-gampang kos lain kolot karunya itu budak ngora. Ya segitu ngalong-loyongna teh. Lempang rek kumaha. Sok bejaan karunya si Aboy. Gampang atuh boy. Kumaha mang? Racun ya soblengna tereh gitu mah. Geus bener tah nu kitu mah. Sip di pusatna ingat racun. Ah, paling racun mah. Mang bener mah. Bener. Racun lah. Tereh gitu nya bos. Tapi urang teh kudu mikir heula panjang, sieun kanyahoan. Teuing lamun tengah penting mah. Ide bagus. Bener. Bener pisan. Aja kariung anjing asupkeun makan kopi. Ame tengah cirikeun teuing. Ciwipa milik didinya. Cocok teman tuh dimasukin tar pakai air putih di sini. Oke. Ini ya. Ya itu kayak biar Sesuatu. Tarik ka mana bos ieu? Bus hasil mah gitu. Oh, saya tahu. Asa Jika salah nunggu semenang.